nuju ngahanca dongeng nujuduna gelebugna angin rawa ono. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Aan Merdeka Permana atuh rada benten ieu dongengna para mitra. Janten teu seueur dialog ieu dongeng para wargi namun ngagambarkeun carios nyaeta rawa onom anu kakoncara teh para wargi. Mangga ayeuna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana diincak bagian kasalapan para wargi. Kasugri kaum dangu di mana wae ayana Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ari kecap-kecap model pangantil para mitra sadaya model jerut turun cenah. Geus nyaho Mang Jaya mungkin dibejaan segala. Ieu mah para mitra nyaeta naon teh ngadugikeun we ka para mitra yen kecap pangantil dina basa Sunda anu langkung para mitra ningkatkeun ajen dina turun teh jerut turun para mitra. Mangga atuh. Kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun dulu jeung dangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official anu mana ayeuna Mang Jaya ngahanca carios nyambung gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian kasalapan wilujeng dangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ka para mitra sadaya. Carios nyambung nuju dihanca ku Mang Jaya teu aya sanes karangan saderek Aan Merdeka Permana dina lalakon gelebugna angin ti rawa ono. Mangga para mitra sadaya urang hanca ayeuna teh nincak bagian kasalapan para wargi. Para wargi sadaya harita Kangjeng Pragu keukeuh kumeukeuh sangkan ranca saat dina jero sapeuti. Tungtungna para mitra sadaya bangsa dedemit dina seuh-seuhana manyubadanan parentah Prabu Selakuning nyaeta nyaatkeun rawa dina wewengkon Lakbok jero sapeuting. Kitu soteh ceuk juru pantun sabab ari ceuk catetan sejarah mah Prabu Selakuning katut wadia baladna perlu waktu anu mulan malen dina nyaatkeun eta rawa cenah para wargi. Malah meuntas kana hitungan taun sagala rupa dina enggoning nyaatkeun eta rawa teh. Kitu ge loba rupa-rupa gangguan, timimiti panyakit, nepikeun ka sato galak ngabalukarkeun loba wadia balad Prabu Selakuning nu jadi korban. Nepikeun ka dina hiji waktu garapan nyaatkeun rawa teh rengse dipigawe. Kitu caturkeun ceuk ujaring carita. Rupina para mitra dicanak singketna bae kumaha trasna dongeng mangga urang lajengkeun. Ocapkeun para mitra isuk-isuk manuk di sarada meuni baleger atuh nanakeun kabungah nu luar biasa kayan alam hegar para mitra sadaya. Dina kayan kalam hegar kieu harita Ki Prabu Selakuning keuraha memang harita teh dihareupan ku pati malah keur nyawalakeun masalah-masalah nu aya patula patalina jeung urusanna nyaeta rawa nu garing teh. Pati ulanun Gusti lain sakieu agrengna karaton Pulo Majeti teh nya. Jauh leuwih agreng tibatanna karaton Galuh sorangan. Ye sakabeh ladang aing banting tulang ladan aing paih poso deuleu pati. Saur Kangjeng Prabu Selakuning bari neuteup tina jandela karaton para mitra sadaya. Ningali kayan di luar manuk recet di sarada. Malah haliber para mitra kaditu kadieu. Malah aya manuk sajodo-sajodo jiga anu keur ngumara meureun katineung antara manuk anu bikang jeung nu jalu. Ki Pati harita para wargi sadaya ngajawab. Yaktos kaulanun, telepat nu kapihatur kaulun Gusti.
malah tiasa janten karaton nuku salira diadegeun di tengah rawa. Nyaeta nu katelahna Pulau Majeti teh kaulanu. Agreng na, pokona malangkung agreng. Malah di satung kebing langit sat angkaraking jagat mamali mapakan kaulanu Gusti. Ceki patih ngengklokan pamanggih nu jadi rajana. Patih lebar temenan mun ladang hese capek. Ladang hese capek urang teu pupuguh kudu diserenkeun ka urang galuh. Sedang urang galuh teu mais teu meulem. Cing pikir aku ani ka Pati kumaha kira-kirana euy. Lebar ieu karaton lamun diserenkeun ka urang galuh. Saur Kangjeng Prabu semu ngalamun. Make kena diserenkeun kanu sanes Gusti. Mun mah pangagung galuh kagungan jasa, eta mah atuh teu pira jasana oge kaulanun. Ngan saukur marentah urang sangkan ngagaringkeun rawa di wewengkon Lakbo kaulan Gusti. Tapi apanan, ari nu midamel namanya urang keneh sarerea sanes. Kitu nu mawi oge janten urang teh atuh lebar upami ieu karaton semun isangakeun atanapi diserenkeun ka urang laye ka urang galuh kaulanun Gusti. Kitu nu mawi teh tak kitu. Patih milu mapanas para mitra ngilu-nyuluhan mun ngomporan teh mengomporan sangkan karaton nu sakitu agrengna ulah dipasrahkeun ka urang galuh. Menang hese capek, cek paribadana, cek paribasana diperipati, diponcorot getih cenah para wargi. Urang mangga Pulau Majeti ngadegen hiji karaton anu sakitu agrengna teh. Prabu Selakuning harita ge tuluy nyarita deui. Bener pisan Pati. Bener pisan, bener. Bener pisan anu ku anjeun dicaritakeun teh Pati. Kangjeng Prabu Bungah Amarwata Suta Bungah kagiri-giri sabab pamanggihna asa aya nu ngarojong cenah para mitra sadaya dirojong ku patihna. Sumuhun, mangga we emut kaulanun Gusti. Geura mangga emut kaulanun. Mangga. Mangga geura emutkeun kapungkur kaulanun Gusti. Pulau Majeti teh ukur pulau leutik yang celing sargeuman kaulanun. Tah kitu nu mawi oge. Pernahna di tengah rawa nu pinukur rupi sasatuan garala kaulanun Gusti. Ari ayeuna urang parantos disaatkeun dugikeun rawa nu sakieu lega satungtung deuleu teh. Kiwari tiasa dipelakan pare. Sawah ge dugi kaubluk aplaki yo. Tuh titingalia dugi kalak paul Gusti. Susah dihitung. Sabara legana bawaning ku lega-legana Gusti. Akibat rawa nu digaringkeun teh kaulanun. Ceki Pati para mitra sadaya. Para mitra rupina wae para wargi bibit sarakah geus mimiti muncul di umat manusia. Nya kitu teh we cenah para wargi ngarasa yen dirina nu boga jasa. Moal nya hasil jasa manehna kudu diserenkeun ka batur. Ari batur cenah teu mais teu meulem ceuk paribasana sila ipis. Tinggal ngadagoan kari-kari anu ngarasa ngeunahna batur. Harita pamadegana Prabu Selakuning kitu. Eukeur mah eukeur disuluhan tuluy ku Kipati sangkan ulah nyerenkeun eta karaton anu sakitu agrengna. Salah omongan Andika Kepe Kipati. Teu salah pisan. Duh Gusti, malah mah ayeuna rahayat Lakbok teh sakitu ajrihna ka salira Gusti kaulanun. Saur aranjeunna teh kieu. Ayeuna nu Nyakrawati ngabahu denda
di ieu wewengkon teh parantos sanes Raja Galuh deui kaulan. Kumargi anu Nyakrawati ngabahu denda teh salira pisan. Prabu Selakuning, raja ti nagara Pulo Majeti teh kaulan Gusti. Ceuk Kipati bari cendok-cendok we para mitranya. Kipati nyembah nepi ka 2-3 kalina. Kaula ge geus ngadenge pangakuan rahayat Lakbok itu teh Pati. Maranehna geus embung bilu ka Galuh cenah. Tapi ukur ngaku ka karajaan Pulo Majeti nu diparentah ku kaula. Tapi Pati, Kangjeng Prabu ngarandeg heula. Aduh, teu kedah aya tapi-tapi kaula nun Gusti. Pokona mah teu aya tapi-tapi. Mengpeng urang Galuh kakiat ieu. Urang kaku kagungan kakiatan. Pokona mah mengpeng urang gaduh kakiatan. Mengpeng urang dirojong ku sakumna rahayat. Ayu atuh urang misah we ti Galuh. Pokona mah nu gaduh kakiatan sareng gaduh katiasa mapan. Urang ieu teh. Ya, Kangjeng Prabu Galuh mah naon katiasanya Gusti. Nu tiasa mah anging salira Gusti Prabu Anom Selakuning kaula nun. Kitu bawi oge. Eukeur mah salira Anom keneh. Luhur ilmu jembar ku pangabisa. Kagungan kadijayaan luar biasa, dugi ka para dedemat-dedemit aluk sapada harita. Yuh, salira teh teu pantas ulun kumawula. Karaja nu kapinteranana sahandapeun Gusti salira kaula nun. Cacak. Lamun salira ludeng mah karaton Galuh we dilinih ku salira Gusti kaula nun. Apaan meureun? Bawahan anu dipingpin ku salira teh langkung lega kaulan Gusti. Kipatih ngahatean kaludeng nu jadi rajana. Montong kitu Kipatih, montong kitu, montong. Keun bae Galuh masina tetep aya. Ngan manehna kudu disahandapeun nagara Pulo Majeti. Luyu jeung kamampuhanana nu handap. Anu boga pangartina cetek. Tah ayeuna urang nu boga ilmu pinunjul. Urang temongkeun kabisa. Urang temongkeun pangabisa urang. Sangkan urang bisa ngawasa Galuh. Tapi tetep Galuh mah kudu aya. Temal Kangjeng Prabu bari ngahehe seuri. Ngarasa bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Lir ibarat keur kagunturan madu kaurugan menyan putih. Lantaran anjeuna ayeuna jadi raja anu di eta patempatan mah cenah eueuh 2 eueuh 3 hiji nagara anu tempatna kacida suburna. Rawa nu tadina teh ngan ukura dipake sayang reungit ari ayeuna jadi dipelakan pare nu sakitu upluk aplakna. Komo waktu panen mah wah leuit ngajajar di mana-mana. Tandaning eta nagara Pulo Majeti hiji nagara nu subur makmur loh jinawi, leaketan reaketon, kakayaanana bro di juru bro di panto, malah mah cenah kakayaan ngalayah di tengah ima. Kitu kayan eta patempatan. Para mitra anu mulia, harita teh atuh Kipatih para wargi sadaya ngajawab deui. Teu pidod amal kaula nun. Jisim abdi sejatunggut kana pangersa salira Gusti Anom kaula nun. Kipatih geus cedok deui nyembah 2 kali. Ayu ayeuna mah urang tinggalkeun ieu nagara parakan muncan. Sabab aya duduluran kaula nu geus mejeuna nyekel nagara. Urang beki ngawangun Pulo Majeti bae nu katingalina leuwih subur. Nagara sing beki subur makmur, rahayatna sing beki toweksa, nepikeun ka ulah kadenge aya rayat najan saese nu kadenge perih teu kabeuli ati. Saur Kangjeng Prabu para wargi sadaya. Para mitra pamiarsa,
Gunem catur antara Prabu Slakuninga Raja Anom di negeri Pulau Majeti teh jeung Kipati. Memang para mitra duanana ge manehanana mikahayang. Sangkan manehna ulah nepi ka bisa nyerenkeun eta nagara anyar nu katelahna nagara Pulau Majeti. Malah mah atuh Kangjeng Raja Slakuning hayang leuwih ningkatkeun ajen darajat eta rahayat. Hayang ningkatkeun cenah panghasilan rakyat sakan lamun tani teh kudu nepi ka sugih mukti ulah taningan saukur timbul daki atuh cenah mun rahayatna daragang kudu jadi rahayat nu beureuhat berat beunghar. Kitu para mitra ulah kadenge cenah aya rakyat nu peurih teu kabeuli atina. Tapi nu damel Gusti. Isim abdi tumut kana parentah salira Gusti dina noeksakeun rakyat Pulau Majeti kaula nuhun. Margi ari dina nas-nasna janten pangagung teh nyaeta. Ku kayang wakal dina noeksakeun rahayatna Gusti. Ceuk Kipatih para wargi sadaya diunggeukeun ku rajana. Kaula embung medah-meduh senang sorangan bari rahayat barong keakan lapar. Lamun managara sugih mukti reaketan-reaketon. Bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah ima. Eta teh hiji banda rahayat. Lain sakadar banda para pangagung bae. Lain sakadar banda para pangagung wungkul. Nepi ka dibeakeun di monyah-monyah. Kaula mah moal nepi ka dinya. Nu penting rahayat sing aya karasana dina kahirupanana. Ceuk Kangjeng Prabu. Sayaktos na kitu pisan kolon Gusti. Sumangga ayeuna urang silidungakeun bae sangkan urang sadayana. Ditebihkeun tina kasarakahan kaula nuhun. Pangagung ulah sarakah ku kakawasaanana. Atuh rahayat ulah sarakah ku pangupajiwana. Pangagung kedah nyaah ka amba rahayat. Atuh amba rahayat kedah hormat ka pangagung. Kitu kaula nuhun Gusti. Ceuk Kipatih bener. Bener pisan. Bener pisan caritaan andika teh Pati. Moal tepi ka sagala sarakah Pati. Sabab kapanan bangsa urang mah mun nyatu tambah teu lapar. Mun nginum tambah teu hanaang jeung mun hees tambah teu tunduh. Ceuk Kangjeng Prabu Slakuning ngingetan kana palsapah bangsana. Eta para mitra sadaya, atuh salah sawios cenah para mitra sadaya warisan ti karuhun Sunda mah kitu para wargi. Atuh cenah mun nyatu tambah teu lapar, mun nginum tambah teu hanaang. Upami ku urang dijujut teras para wargi sadaya, tah aya katerangan ti Kangjeng Nabi, lamun urang bade tuang cenah para mitra sadaya eureun samemeh wareg kitu. Lamun urang tuang eureun samemeh wareg kitu cenah para mitra sadaya. Atuh salah sabios sabda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun deui. Harita para mitra sadaya Kipatih ge nganyakeun. Malah mah para wargi sadaya kocapkeun Prabu Slakuning beuki dieu beuki bumetah di nagara Pulau Majeti. Malah pamustunganana loba rahayat nagara Parakan Muncang. Oge rahayat galuh nu pindah bumen-bumen. Milih jadi rahayat nagara Pulau Majeti. Sabab di eta nagara hirup leuwih mucekil. Keadilan leuwih karasa. Hirupna tingtrim jauh tina berewit. Suwung paling towong rampog. Lain karana babasaan. Para wargi kaum dangu, ayeuna urang ngabandungan kaayaan di Karaton Galuh. Prabu Galuh keur marojeng jamana, keur sumedeng rarungsing pikir, ari nu jadi marga lantaran, sang utusan nyatana Prabu Slakuning nu diperihpati torta gawe ngabaladah rawa di wewengkon Lakbok. Ku geus lila teu moal-moal laporan.
Bulan malen kitu nate malah mang tahun-tahun. Padahal ari kumere tugas mah sasat geus liek beheungnya. Geusnya nyeri beheung sosongeteun para mitra liek deui nungguan anu seja laporan. Para mitra pamiarsa, ayeuna nuker didongengkeun teh di Nagara Galuh. Kangjeng Prabu Galuh harita teh para mitra sadaya. Tadi ge disebatkeun aya paribasa liek deui nepi ka nyeri beheung sosongeteun. Nunggu-nunggu nu diparentahna nyata Prabu Selangkuning teh para wargi sadaya. Naon sababna cenah Prabu Selangkuning teh teu moal-moal teu beja teu carita. Mulan malen malah nepi ka aya taunna. Harita para mitra sadaya, Prabu Galuh teh ngagrendeng dina manahna. Nah kemananya? Hari jengrai Selangkuning moal mamanehna teu hasil nyaatkeun rawalakbok. Lamun mah nya kitu teu hasil nyaatkeun ranca. Meureun dosa aing deui. Nita jalma migawe pagawean berat nu teu kauntup ku tanagana. Ku aing geus kagambar kasawang. Nyaatkeun ranca lain pagawean meme sasarap. Da berat kacida berat na nyaatkeun ranca teh. Angot atuh. Rawalakbok anu kabejakeun loba sato garalak jeung dicicingan. Ku dedemit siluman sileman. Nu jahat liwat saking kitu ceuk ujaring carita. Saur Kangjeng Prabu ngaraos kaduhung sagede gunung. Dumeh geus nibankeun hiji tugas anu kakitu beratna. Nigat nibankeun tugas kabawahanana anu sakitu beratna. Harita Prabu Galuh ngagrendeng deui. Waboa jeung Rai Selangkuning teh. Kakaburan alatan teu sanggup nyubadanan tugas ti aing. Atawa moal makitu palastra dihakan ku sato galak. Atawa tilem dibawa ku dedemit jahat di Pulau Majeti. Aing jadi ragu-ragu. Tungtungna diri aing jadi marojeng ja. Kangjeng Prabu Kerajaan Galuh ukur sanggup ngareng hapanjang. Jeung manehna ngareka panyangka kumaha-kumahana, buah-buah kitu buah-buah kieu, kitu cenah nyangka ka Prabu Selangkuning. Harita para mitra atuh, kabeneran hamemang manehna dina ngalamun teh katingali ku Kipati. Memang Kipati harita teh tuluy bari cedok nyemah. Kaulanun Gusti, katingalin aku jisim abdi kaulanun. Sapertos anu nuju ngangluh mana kaulanun Gusti. Ceuk Kipati para wargi sadaya. Harita kabenerana atuh Kipati hatumanya. Kangjeng Prabu harita teh bari ngarahu. Cing Pati, bisi andika apal kana jujutanana. Naon nu jadi sababna? Naon nu jadi kasang tukangna? Ieu si Selangkuning geus taun-taun laporan ka urang Pati. Sumuhun. Jisim abdi. Sumuhun. Sami jisim abdi. Tekantos mendakan raratanana kaulanun Gusti. Nah kumaha-kumahana eta anu katelah nya eta anu katelah Prabu Selangkuning teh kaulanun. Ari andika mah ulah sarua jeung kaula atuh Pati. Mana ku kaula diupah hunga nu lega. Kebon anu lega. Dunya barana anu loba maksudna mah andika teh kudu aya gadag atuh lain saukur ngarahu. Paling copel di mana kaula tumanya andika kudu boga jawaban. Ulah jawaban sarua jeung kaula. Keur ngarahu
Naon atuh Andika meureun kitu mah sarua jeung digaji buta. Digaji dibere kakayaan keur kahirupan, tapi eueuh pisan mikirna keur nagara. Saur Kang Jeng Prabu, rada ewed mana dumeh pati ukur tuturut muning kana kasusah dununganana. Aduh, nyan para mitra boga bawahan kieu. Mun boga bawahan kieu aduh cilaka we para wargi sadaya. Ongkoh gaji gede cenah, tapi mun bawahan kieu padahal mami bawahannya itu teh meningali anu jadi pimpinan nuju ngarahu teh kedah aya jalan kaluarna cenah. Ieu kedahna cenah Kang Jeng Gusti kedahna kitu. Teu pino damel kaula nu. Jisim abdi nama teh tiasa sumuhun gaduh waleran saupami jisim abdi diparentah ku salira Gusti milari waleranana. Patih tapis nembala. Bah, dasar patih belegu. Balgug suban, sagala kudu ngadaguan di tita. Ai nyatu teu kudu di tita, apa langsung lain? Sok ayeuna kaula marentah ka Andika. Ci geura tetelepek, geura pasang Pak Indrajala. Yeuh, pokona mah geura pasang Pang Indrajala. Geura tatanyakeun paluruh sing telik. Naon pangna si selang kuning urang parakan muncang. Teu daek ngalaporkeun hasil gawena. Tah kitu maksud kaula teh geura pariksa, geura talungtik, pokona sing apik. Tah kitu. Mun paeh kudu puguh bangkena, mun teu sanggup atuh kudu puguh alesanana, saur Kang Jeng Prabu. Beki marojeng zaman. Gawuh timbalan kaula nun Gusti. Sumangga dina waktosna ayeuna keneh pisan. Jisim abdi bade ngalaksanakeun eta pancen kitu kaula nun Gusti. Eta parentah ti kaula nun Gusti kaula nun cedok nyembah 2 kali bari amitan sejang ngalaksanakeun eta parentah. Pondokna carita para wargi sadaya patih Karajaan Galuh teh init ningalkeun karaton. Sejak nyubadanan parentah nu jadi rajana, manehna jadi juru telik ka Pang Indrajala, maluruha kumaha ketakna Prabu Selang Kuning, dengan geus lila plengles teu beja teu carita cenah teu moal-moal ka nagara Galuh. Para mitra anu mulia, dongeng dicanak singketna bae. Maharita teh para mitra sadaya. Harita teh tuluy Kipatih monokna carita geus anyog ka hiji patempatan nu disebut Lakbok teh. Kipatih harita teh para wargi ngagrendeng ngejero hatena. Oi. Tahun-tahun aing teu ngalantok ka Lakbok. Tapi nah ayeuna jadi pangling kieu. Mun jadi pangling kieu yeuh. Aing tahun-tahun teu ngalantok ka Lakbok teh. Ayeuna mah jadi kieu ranca atawa rawa di Lakbok. Nu baheula mah jadi sayang reungit. Ayeuna bet jadi pahumaan upluk aplak satungtung deuleu. Jadi pasawahan anu lega. Jeung ayeuna mah jalma ge beuki loba. Jiga-jiga Lakbok kiwari jadi pilemuran gegek ieu. Ceuk hate Kipatih Galuh barang manehna anjog ka wewengkon Lakbok. Waktosna para mitra sadaya.